Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tia geningannya anu kasep nu manis nu kempot dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina kinanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu kadua karya Kang Cepi anu cengos nya urang Sumedang da Kang Cepi teh nya. Kumaha salajengna ieu lalakon Rajapati teh lalakon wira nya kamari teh geuning katempuhan ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah heula panutacan subscribe kana YouTube-na Ki Demang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajaran carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun di ibu-ibunya oge kanggo bapak-bapana bari nyantai nyi kopai udud samsai ngabaheuhai ngabayangkeun nyandung kanu bohay oge di pangumbaraan di tempat konveksi lain gitu. Oke di tempat pada melanana di tempat konveksi bari ngajahit motong berasna di tempat cukur di perjalanannya di pasar di pabrik di kantornya apokona makum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kubargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya sareng ulah hilap di like di komennya wajib komen da bager. Ulah di skipnya iklanannya da bagus cing karunya kabdi anu teu skip iklanna teh sarua jeung nyawer eta teh mun dina YouTube mah da eta penghasilanana tina iklan ai kamu. Sareng kumargi simkuring madanga dongengna sades dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah saumpami ngaros kahibur ku bedaran dongeng simkuring terasa hoyong ngapresiasi biasa tekanan nomor dana ya sabaraha we saikhlasna 2000 we etang wewe parkirnya langkung raos disambungkeun kana speaker aktif ngageleger supados tinyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-2 karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung wira lumpat sakalumpat lampet taya deui anu aya dina jero pikiranana iwal ti hayang bisa ngejat anu sajauh-jauhna teu paduli teuing ka mana sadibawana ku indung suku nu penting mah aman tina udagan warga desa teu nolih kapeurih sakitu awakna barared alatan ti kait kana rungkun cucukan balas asruk-asrukan babaladas teu puguh arah jeung tujuan kahayangna gera-gera nyingkah tibang jadi sasaran sakabeh warga anu ngarasa yakin yen dirina geus tega maragatkeun nyawa. Reg ngeureunkeun lengkah wira ngerasa bingung kamana deui pilumpateun breh kapikiran unseg milih ka pilumburan aing sarua jeung nyarenkeun maneh lalaunan
Awal akhirna kekeh bakal kapangi oge jeung tangtu baris balewatangan. Kitu deui lamun ingkah ka kota, kekeh moal matak tenang. Tada teuing bakal loba nu neangan. Kitu gerentes Wira. Kirining HP disada, kurbug reuwaseun. Jadol teh, sugan teh naon? Ceuk Wira sabada ngarenjag. Nah kuring teh bet nyakuan HP geningan. Pan HP kuring mah keur diservis alatan ti beubeut. Pokna deui leng ngahuleng nginget-nginget kajadian samemehna. Kakara sadar sing horeng HP neni teh kabawa alatan kaburu gempeur ku koceak Nabi Ijah jeung haok polototna anu sejena. Gap HP anu geus teu disada deui ukur ditempo. Dina layarna aya tulisan panggilan tak terjawab. Mending pahehan pokna bari tuluy mareuman leng sajongjonan mikir deui. Ieu HP teh piceun wae kitu. Tapi ketang sanu nyaho di jerona aya pituduh ngeunaan saha nu tega maehan neni. Nya mending dibawa. Kituna teh bari tuluy ngasupkeun deui kana saku. Reta gawir, siga nama aing kudu nyorang leleuweungan keur saheulaanan mah. Itung-itung nenangkeun diri jeung nunggu waktu. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora ting gorobas bari ting gorowok. Kumaha aya teu? Euy, siga nama lumpat ka kulonkeun. Terus udah euy, urang raponan lah. Wira ngarenjag, gura giru lumpat di tibabaran ting muru kadeukeut gawir. Kalacat naik kumerembing kana akar. Najan hese beleke akhirna mah teu burung bisaeun oge. Anjog kapuncer goledag nyelang ngatur renghap awahing ku cape. Ceulina dirancung-rancung ngadedengekeun sora anu ngudag ti landeuheun gawir. Wira, mane di mana euy? Cenah, Cing teh angkap lebasaung euy, sugan aya di dinya tah. Cek nu hijina deui ngadenge kitu. Wira buru-buru ngadepong laju ngorondang ngadeuketan biwir gawir. Aduh, geuning lobaan oge nu ngudag teh. Hadena kaburu naek, cacakan mun ulat geus tangtu katewak alatan teu kuat mun kudu haben lumpat. Wira ngagereneng bari ngawaskeun sajumlah warga anu keur pating laliud. Ngong kapireng deui, eueuh di saung mah yeuh aya tapak-tapakna acan geuning. Cenah, wah ini kawalungan euy, cing teu boga itu. Kami geus teu kuat ieu teh yeuh. Aya kana tiluanana anu muru kawalungan, kituna teh sidik pisan bari ngabarkeun bedog. Wira ngarongheap. Astagfirullah. Naon kalepatan jisim abdi. Gusti, dugi kanandangan nasib sapertos kieu. Pokna ngalimba. Kumaha aya teu? Cek ngagero tumanya. Tu aya tembal nu neang kawalungan. Ayo, urang asru ka kebon warga euy. Pokona kudu beunang yeuh. Ceuk Mang Ahmad bari tuluy miheulaan lengka. Bring sakabeh warga anu milu teh naluturkeun saterusna ngabagi arah sewang-sewangan. Wira ngolesed laju nguniang berengbeng lumpat sup kaleuweung. Tatangkalan rajeg ngabaris jarangkung tapi teu pati hieum. Gesru lengkahna karasa berat, beungeutna pias, tetempoan mimiti ranyai, kesang ngagarajag saawak-awak, baju jeung calanana sarwe rabet meh teu puguh rupa. Kitu deui leungeun jeung beungeutna raca gertihan balas ti kararait, renghapna mimiti ngahanju, dada teu aturan dina narik ambekan kawas nu rek pegat sahari taeun pisan. Jalik jeug, sukuna bangun anu berat dilengkahkeun, sorog kapalebah hiji-hijina tangkal caringin anu gede jeung bangkotan. Kalayang kubrag awak Wira nibalemah, les teu inget di bumi alam. Gorentel kawas dreum anu ngagorolong, gulutu, korosak,
brus asup kana lombang anu aya dina akar tangkal kiara. Dina sajeroning kapiuhan selengseng seungit kemang eros meleber pisan kaambeun hanceb kana irung Wira. Meni seungit kieu pokna bari sababaraha kali nyesep jerona keranan, panuna teu ieu beunta kalah jiga nu kangeunahan. Wira teu sadar yen di satunjangeunana teh geus aya hiji jirim nini-nini anu aniprek bari anteng nyeupah, bangun anu teu malire leungeunna haben nyisig huntu nepi ka beureum. Kecrot kecrot nyiduhkeun panyeupahan, ret sakedeung kana beungeut Wira nyeh imut laju ngabalieur. Gap kana daun seureuh tuluy dielap ku dampa leungeunna, gap deui nyokot kapur jeung gambir, saterusna dicongclokeun dina daun seureuh, laju ditungkus, saterusna mah blem dihuapkeun. Bari jeung ngosom-ngosom acan, pok si Nini teh nyarita, Kudang Ujang, pamali barina oge sare dina wanci sareupna teh. cenah. Ngadenge aya sora nya Wira beunta. Bray anu katingali pangmimitina teh jelegirna tangkal jeung dahan anu dauna gomplok, langit teu pati eces lian ti katutupan kiara anu ngarumpuyu, ongko harita teh geus wanci carangcang tihang. Sok gerah hudang. Ceuk si Nini leuleuy, kituna teh bari imut ngabelenye. Barang ret kapalebah datang nasora, gebeg. Astagfirullah. Ceuk Wira bari ngorejat, pantes teh ngalaman reuwas, sabab teu nyangka sacongo buuk mun dirina teh keur disanghareupan ku jirim nini-nini anu buukna cetuk ku huis jeung ririaban. Can deui huntu katut biwir anu sakitu burahaina. Wira unur-unuran, Juring! pokna bari tutunyu. Haling sia, nyingkah ka itu. Si Nini kalah seseurian bangun anu kagugu ku polah Wira anu kasieunan. Ih, budak teh kawas nu nyaho wae kana rupa jurignya. Jung si Nini nangtung. Wira beuki ngeprek, Ulah haru ganggu, kuring mah teu boga niatan naon, ukur sakadar ngaliwat. kituna teh bari keukeuh unur-unuran. Ganeng Sujang, ngomong teh bet ka mana karep. Ceuk si Nini bari ngadeuketan. Ampun, kuring ulah diroga halah. Wira acong-acongan, sorog si Nini ngadeuketan. Pletak ngababukeun iteukna kana tak-tak Wira bari nyarita. Minggeus ganeng barina oge. Yeuh, kawas lain lalaki wae nya. Meni nepikeun ka ngeprek jeung ngadeg-deg kitu. Tempo kami sing teges. Sajongjonan mah Wira keukeuh tungkul bari acong-acongan, ngarasa teu wasa mun kudu nempo jirim anu dianggapna pikasieun. Tapi ngadenge caritaan si Nini, akhirna ngawanikeun maneh, ret sakedeung, luk tungkul deui, dina ingetanana nembongan sajorelatan, yen dirina ngarasa kungsi panggih, leng ngahuleng, nginget-nginget di mana jeung iraha kungsi panggihna, sanggeus sakedapan meres uteuk, akhirna mah Wira kakaradaek neuteup kanu aya di hareupeunana. Pami telepat mah Nini teh kantos penak sareng abdi dina hiji impenan. Ceuk Wira bari mimiti nembongkeun sikep anu rada tenang. Bagea Sujang, ayeuna mah urang panggih deui. Ceuk si Nini bari imut. Janten, leres urang teh kantos penak dina impenan. Nya kitu pisan. Ayeuna kami datang deui. Bongan atuh da meni teu ngadenge pisan kana omongan kami teh. Ayeuna karasanya Perkawis naon teh hanya? Wira kerung,
Sok inget-inget deui, sugan maneh inget keneh kana omongan kami harita. Duh, naonnya? Nya oge nembe sababaraha dinten nanging abdi teh rumaos hilap nih. Abong nuker kasmarannya jadi we poho. Eta atuh da mikiran wae kemang anu keur dihelaran. Ngadenge omongan kitu, Wira kahudang ingetan, bray impian anu harita kungsi karanapan teh narembongan kalayan beki eces. Muhun nini teh nu waktos harita teh ya. Heeh, syukur ari inget keneh mah Sujang. Kumaha ayeuna karasanya? Cek si Nini bari neuteup antep. Hapunten pisan, rumaos abdi teh teu patos ngupingkeun kasauran nini dina waktos eta. Manawi teh mung sakadar impenan atanapi pakar manungkul. Jadi bener kemang teh ayeuna kabuktian maluguran. Samalah teu kapuluk-puluk acannya. Leres kabuktosan pisan. Malihan mah sakumaha kasauran ini abdi ayeuna nuju ka Talangsara. Cek Wira ngalimba. Dedeh teuing, tapi keun bae heuh mana kitu oge keur diuji. Anggur mah sing gede hate, ulah kapangaruhan teuing ku kasedih jeung kasusah. Abot geuning ani, satadina mah gede harepan abdi jeung Neni baris kabiruyungan ka balih nyungcung. Tapi buktosna mah Cek Wira ditungtungan ku ngaharu. Sebenarnya kami lain nyaho kana naon anu baris karandapan. Da kami ge ukur narima dau. sareng deui eta ku tega nepikeun ka niruk jajantungna. Naon atuh kalepatanana? Duka teuing Sujang. Ongkoh jelema mah lamun dipikir-pikir kalakuanana teh bisa leuwih ti sato. Eta kinten-kintena manawi nini aya gambaran perkawis saha anu ngalakukeunana. Ih, nya duka teh teuing atuh. Manawi atuh ni pan salira mah wecis. Dina nyana oge nyaho kami moal ngabejaan saujratna. Sok komo ieu kami bener-bener poekeun. Cing atuh ni ulah kapalang bela tulungan abdi. Teu apal kami mah Sujang. Eta beuteung meuni kukurubukan kitu ningan. Laparnya. Sumuhun Temal Wira. Hanjakal dahareun. Sok nyeupah tara. Ketang barudak zaman ayeuna mah di mana teuing aya nu nyeupah. acan kantos nyubihan nih. Sok ajaran atuh. Tah. Cek si Nini bari ngasungkeun pipiti. Sajongjonan Wira ngahuleng red kana pipiti, red deui ka si Nini. Sok ajaran. Ayo, lain kalah kamlong kitu. Bari jeung asa-asa oge ragamang leungeun Wira kana pipiti, gap kana seureuh jeung anu sejena, si Nini ukur nempokeun. Tong loba teuing atuh apuna. Oh, mangga sakieu ni. Temal Wira bari nembongkeun. Tah sakitu sok buleunkeun tuluy gayem sing lila. Wira teu baha, blem dihuapkeun, riek supaheun teh digayem bari jeung pupureudeyan. Ningali kalakuan Wira samodel kitu teh si Nini kalah kacecengiran nepikeun karambai cimata. Pahit nih. Ulah dipiceun tuluy gayem kainya. Aneh lila kalilaan Wira geus teu ngarasa pait deui, ngadadak seupaheun anu digayemna teh jadi amis, lian ti eta bau pahang dumadakan ka ambe jadi seungit, leuwih anehna deui rasa lapar dumadakan leungit. Awakna jadi seger, harampang tur jag-jag belejag, les leungit ngeunaan bang baluh anu keur dirasa, Wira merahmai bunga. Kumaha Sujang? Ceuk si Nini bari melong. Alah, raos oge geuningan. Temal Wira bari ngosom.
Syukur atuh ari kitu mah. Tah, sesa panyepahan teh ulah dipikeun kitu bae. Balurkeun heula kana raheut anu aya dina awak mani. Oh, mangga nih. Saterusna Wira nurut deui kana parentah si Nini ngabalurkeun panyepahan kana raheut jeung baret balas ti kait. Aheng sakali ngabalurkeun ngadadak liput cara bihari deui. Wah, nyaan ieu mah. Nini bener-bener sakti. Ceuk Wira bari ngacungkeun jempolna. Lain sakti, nya geus kitu kuduna we eta mah. Hatur nuhun pisan nih. Ceuk Wira bari gep nyekeleungeun si Nini tuluy diciuman. Minggeus Ujang. Kabungah Wira temahna mah ukur sakedapan, ngadadak manehna robah pasemon, ngahruk bari jeung neuteub jauh paninengan. Si Nini surti srog ngadeuketan pok nyarita. Minggeus tong loba pikiran, bebaskeun angguran mah. Muhun nih. Nanging saterasna abdi teh kedah kumaha ieu teh. Rumaos bingung teu manghitung-tung. Bingung kupi lampaheun, bingung kupi petaheun ieu teh. Teuing atuh Sujang, kami oge teu nyaho. Ngan anu puguh mah sing sabar we. Apan hujan dordar gelap jeung angin di limungan oge aya raatna jeung aya lelerna ling. Muhun nanging. Ceuk Wira teu kebat. Kieu we atuh, samentara waktu mah di dieu we heula. Baturan kami tibang ini teu puguh tujuan mah. Kamatak-matak picilakaeun. Kumaha saena we nih. Abdi mangiringan. Heeh, nya itung-itung nunggu waktu. Kayak di mana geus payus pikeun kaluar. Nya meureunnan kami oge moal teu ngajurungan. Muhun mangga. Hiji deui, sabenerna mangrupa pertanyaan anu keur meujeuhna rajleung dina pikiran maneh teh. Jawabanna mah aya di diri anjeun sorangan. Nu matak kari sabarna, daguan di hiji waktu oge bakal kaguar. Wira teu nembal, kuniang cengkat, bluk nyuuh dina lahunan si Nini. Pok si Nini teh nyarita deui. Dedeh teuing, omatnya ulah rek dengdam, komo deui boga niat balitungan. Anu saterusna mah ngaroga hala batur anu cantang tu salah jeung benerna. Sing asak jeujehan ieu ulah getas harupateun. Da sabenerna mah ieu teh lain urusan males pati, tapi leuwih kana urusan ngabersihan diri, ngabersihan tina sangkaan goreng ti batur ka diri hidup. Buktikeun urang bener, buktikeun yen urang mah ukur disangka jeung dituduh. Kade anjeun lain dipitnah, tapi mangrupa jalma nu kabeneran aya dina waktu jeung kaayaan anu teu meureunak. Ceuk si Nini bari ngusapan buuk Wira. Wira teu buru ngrambi sak oge nampa omongan si Nini anu nyalusup kana atina. Pang-pang namah manehna bet ngarasa nampa kanyaah ti kolot anu salila ieu dipikasono. Alatan geus lila hirup nunggeulis pahatu lalis. Sumuhun nih. Hatur nuhun pisan kana piwujangna. Pokna dareuda. Mugia tina ieu kajadian teh aya barokahna. Sing yakinnya Wira ukur ungeuk bari nyusut cimata. tah ayeuna mah mending urang ini teh heula ti ieu patempatan. Kami hayang mawa maneh ngalanglang ka tempat anu sejen. Itung-itung mapalerkeun kasusah nu keur dirandapan. Kamana nih? Pokona mah ulah tatanya. Satungtung kami can mere idin. Tuturkeun we pokona mah. Mangga nih. Ye, bahwa itu kami. Kade ulah sinaleso tina cekelan. Ceuk si Nini bari ngasongkeun. Gap itu teh ditampanan laju ditengetan. Kaboa. Ceuk Wira teu sadar ngagereneng. Ih, apal geningan? Kantos ningal di Teun Mang Ian nu sapertos kieu teh ni. Mung bentenna ieu mah rada pondok sareng karaosna teh hampang. Mang Ian, bandar behas teh ya lain? Si Nini ngagonyak. Sanes anu dipimaksad mah Mang Ian nu sok ngadongeng nih. Teuing
teu apal kami mah. Sami da abdi ge terang sote sok manco dina TikTok sareng YouTube nih. Ke, nya boga hajat naon ari si TikTok jeung si YouTube. Eta nepikeun ka sok nanggap Mang Ian ngadongeng sagala. Ceuk si Nini bari gagaro teu ateul. Tos ulah kata terasa nih. Si Nini bangun anu teu panuju nampa jawaban samodel kitu teh katempo kerung halisna oge nepikeun ka meh tepung sedengkeun Wira bati keom ngarasa kagugu. Nya geus atuh. Hayu urang indit sok ceklan iteukna sing page. Atos ieu gini. Teh jerageun tungtung iteukna kana lemah tilu balenan. Wira teu baha. Gejrig sakali nenjerag teh bumi alam karasana ngadadak eur ngageter. Sabenerna lianti ngarasa hemeng jeung aheng, Wira hayang nanya, tapi inget kana omongan si Nini, akhirna milih ngabedaukeun niatna. Gejrig deui ngadua kalian, dak dumadakan turun halimun ipis, lila kalilaan beki kandel ngabuleun jiri maranehanana. Gejrig deui anu katilu, les leungit di eta patempatan. Salah suk. Jalalagong, jagong. Di es rotan yang haus. Kacang buluna bu, kacang ibu puluhan, kacang bulu bu. Sayang anak. Parabot dapurna bu, mangga ya katel, ember, baskom, panci. Digayungan. Di subasana bu, kanggo ngelap lumayan ya, kanggo malam Jumat. Selang sawatara waktu, jeleg duana ngajang ngelek di hiji patempatan, halimun kandel anu ngabuleun teh laun-laun ngipisan, antukna les ngahiang, breh atra tetempoan, ayana di hiji pilemburan anu kacida asri. Imah panggung ngajajar di kenca katuhun jalan taneuh anu resik ngabulungbung, taya kalakai anu ngagoler hiji-hiji acan, unggal imah bentukna meh sarua, hateupna tina injuk, bilikna laleucir nangtung dina tatapakan. Di hareupna aya golodog, unggal buruan pinuh kupla kembang mangrupa warna, hanjakalna teh tiiseun, ukur katempo sababaraha urang anu ngulampreng, ngan anehna kabeh marake baju nu sarua bodas. Jadi kan aya kisah Prabu Siliwangi tilemnya palawargi. Sing horeng aya di hiji dimensi lain alam jin gitu, lain alam barjah gitu. Aya di hiji dimensi. Jadi aya nu bisa nganjangka eta tempat teh ngan sesuai izin gitu. Jadi aya hiji dimensi. Ieu makeun iba dongeng nya, tong dipercaya dongeng. Jadi nalika Prabu Siliwangi sareng pasukanana tilem teh asup ka hiji dimensi anu sanes alam jin eta teh. Nah, di mana asup ka dinya teh nya kudu saizin we. Kaduana teu meunang make kaos. Jadi kudu rapi papakeanna teh jeung teu meunang teu katutupan sirahna teh kitu tah. Kudu make iket ieu. Jadi syarat asupna teh pakaian kudu rapi ulah make kaos gitu.
sirah katutupan make iket ieu ka hiji dimensi eta teh kitu nya. Dongeng cenah. Tapi lemburana teh kos kitu ke hasuna pisan. Wallahu alam ya. Mirip-mirip baduy lah gitu. Tapi dah sanes. Sinini nyilang reret kawira anu keur olohok di gigireunana. Sok ayeuna mah diwenangkeun deui rek nanya naon wae oge. Cenah dupi urang teh aya di mana nih? Ieu lembur teh katelahna lembur sampangan. Sampangan? Abdi kantos amengan ka lembur anu asli sapertos kieu teh. Nanging asa benten ieu mah. Wira ngagereneng. Kungsi ka mana wae kitu? Abdi kantos ka Kaneke sareng ka Kampung Naga. Aslina mah sami. Mung hawana rada benten di lembur ieu mah. Asa ceuk Wira teu kebat. Kami ngajak ngalanglang ka ieu lembur. Sugan jeung sugan maneh bisa pangijeng salah saurang anu dipikawano. Ini mah piraku teuing aya nu dipikawano. Ih, saha nu nyaho apanan? Raraosan mah sanaos asri sapertos kieu. Nanging asa teu acan mendak dina postingan media, boh TikTok atanapi YouTube. Eta sugan kungsi didongengkeun kusaha tadi teh Mang Iannya. Duka tanya? Ih, lain tanyakeun atuh. Cik aing mah mau aingnya di asal aku mah. Cing atuh pengarang teh ku aing dijokokun pangi ku aing didengke. Udah. Lain kitu atuh asupna ge udah teu jadi jajaka gandang itu tukang dongeng. Muhun kini taroskeun. Nah disebat sampangan. Ceuk Wira mengkolkeun omongan bari mesem. Kieu atuh ari hayang nyaho mah. Pangna ieu lembur disebut sampangan teh sabab mangrupakeun tempat pasampangan atawa bisa disebut oge panyimpangan. Panyimpangan? Wira ngagerentes. Sabab pangeusi lembur sampangan eueuh nu netep di dieu. Maranehna teh ukur sakadar nyimpang satawa-tawa waktu. Bener atuh nih ngomong teh. Sabab pangeusi lembur sampangan eueuh nu netep di dieu. Maranehna ukur sakadar nyimpang sawatara waktu samemeh miang kanu leuwih jauh. Jeung deui ulah heran mun pangijeng wargana nu tara loba nyarita. Ngomongna teh estuning saperluna. Moal kawas di lembur maneh nu geus biasa patanya loma jeung alewo. Nah bet sapertos di luar negeri geningannya. Ya geus kitu adatna we pokona mah. Jeung deui omatnya ulah hayang jajan sabab tong boro pasar dalah warung oge moal manggihan. Nami hemang atuh abdi mani dupi wargana sok nyawa sapertos di tempat anu sanes. Henteu oge pakasaban warga sampangan mah ukur melak kekembangan wungkul lain nyawa atawa ngebon palawija. Oh aing pisan atuh ieu mah. Aslina tiasa janten bahan konten ieu mah. Naon konten teh sarjang? Sinini mimiti kerung. Henteu maksud teh tiasa janten bahan emutaneun. Temal Wira bari nyerenge. Ongkoh deui nya di lembur ieu mah mun aya imah nu anyar dibangun eta hartina mangrupa warga nu anyar datang. Tah ku alatan eta ngajak ka dieu teh sugan diparengkeun pangijeng anu dipikawano. Wira teu lemek teu nyarek ukur ngadedengekeun bari ungut-ungutan. Sajroning pikirna manehna percaya sagemlengna ka Sinini sabab geus tangtu keur pihadeun. Hayu sujang. Ceuk Sinini bari miheulaan ngalengka. Mangga temal Wira saged bari tuluy nuturkeun. Bral duanana nyorang pi lemuran. Salila lumampah Wira ngiclik di satukangeun Sinini bari jeung siga hayam panyambungan. Rarat reret sagala ditempo. Najan ngemuka hemeng tapi teu ieu betus omongan.
pamiarsa sadayana waktosna parantos tanya kapan deui geuningannya. Geus mulainya kabuka sakedik-sakedik gitu, dianjangkeun ka alam sejennya, ka dimensi sejen gitu. Wallahu a'lam nya gitu. Aya kai kabua, aya leuweung banyak, terus bisa napak bisa nanti ngalipet tempat jeung waktu jarak teh gitu. Wallahu alam ya alam naonnya. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.